jeung video urang mah euker hiburan, lain euker ajang jelema baperan. Hobi urang mah nyenangkeun batur jeung ngahibur batur, lain euker nganyerikeun batur. Pigawean urang neangan duit, lain neangan kasalahan batur jeung kagorengan batur. Jeung video urang mah euker hiburan, lain euker ajang jelema baperan. Lamun maneh geus nyenggol urang, ku urang bakal dibigilkeun sifat asli urang. Paham? Dageun. Salila make keneh baju jeung calana tong era. Caca teh era gawe teh ngan kitu jang kitu weh. Tong era ku pagawean. Salila make keneh baju jeung calana tong era. Bet nu digawe anu purah muka baju jeung calana ge teu eraeun. Bener. Kalau bagus. Dibere beunghar sakitu ge meuni loba gaya. Sombongna meuni kacida. Ditanya ge meuni nembalan. Ingat, di luhur langit masih kene aya langit. Kudu ingat ieu maneh baheula keur sangsara. Kadahar endog ge dibagi opat. Diletakan jeung piring-piringna. Ingat, diletakan jeung piring-piringna. Beledageun. Ye, zaman ayeuna mah posting status jeung posting video teh kudu hati-hati. Loba anu baperan, loba anu perasaan, jeung loba anu kasinggungan. Kadang urang yang status euker anjing, babi nu kasinggung. Beledageun. Awewe mah kudu pinter neangan duit. Lamun awewe henteu pinter neangan duit, bakal direndahkeun. Kudu ingat, lalaki zaman ayeuna eueuh anu ikhlas nganapkahan awewena sanajan eta pamajikana. Beledageun. Ye, lamun maneh buka usaha di perkampungan, lolobana jelema nu iri dengki, eta tetangga. Tapi lamun maneh buka usaha di kota, loba saingan, tapi loba saingan leuwih babari tibatan anu iri dengki. Bener teu? Beledageun. Karana ge pasangan egois, ari kana hayang sorangan kudu diturutan, kana pangabutuh sorangan kudu sagala dicumponan. Giliran pasangan aya pamenta aya kakayang dihare-harekeun. Beledageun. Tong sok ngahina si miskin anu loba hutangna jeung angsurana, ari sakirana beungharna maneh ngan saukur hasil warisan mah. Beledageun. Ye, ari hirup kudu optimis, ulah pesimis. Eleh rupa lawan ku doa, eleh duit lawan ku wirid, eleh tahta lawan ku pangabisa. Nanaon ge geus jalur langit mah moal mata keundeur. Bener teu? Beledageun. Dengekeun ontohor. Awewe mah di dunya eueuh anu goreng patut, anu ge gareulis, ngan tergantung duitna. Lamun maneh ieu hayang awewe anu milih anu geulis, kudu boga duit. Ari ayeuna ieu selera saluhur langit, ari duit teu boga. Ari bogok kanu geulis, giliran nu geulis butuh modal nyubutkeun matre. Lain awewe nu matre, tapi maneh anu kere. Beledageun. Nyenggol manehna henteu, ngaganggu hirup manehna henteu, komo deui ieu ngarugikeun manehanana mah henteu pisan. Tapi naha si eta lamun nempo urang bawaanna teh sedih, iri jeung dengki. Naon eta jelema boga beban hirup naon, tapi inget lamun maneh boga beban hirup ulah sok ngalampiaskeun kana boga salah. Tapi dangaranna ge jelema mah lamun geus bawaanna sirik iri jeung dengki. Naon wae nu dilakukeun ku urang salah di mata manehanana, tapi dangaranna ge jelema. Sebagian jelema ieu iri dengki ka maneh teh lain berarti maneh kaya, lain berarti maneh jahat. Sebagian jelema anu sirik iri dengki ka maneh teh ieu sirik nempo bahagiana maneh nganyirikeun hate diri manehna. Bener teu? Beledageun. Geulisna di dunia maya, di dunia nyata mah henteu. Kunaon emang? Ye, urang mah di dunia maya teh neangan hiburan, lain neangan lalaki. Lamun niat eudek neangan lalaki, geus we di dunia nyata. Bener teu? Beledageun. Teu percaya aing mah kata tangga anu ti tadina sok buat baut teu pararuguh. Ieu samutut teu pararuguh.
pek deketan ini asa seseredetan ieu dadah ieu ini asa deg-degan someah ngadak-ngadak ngajak ngobrol ari dek indit ajarkeun tengah hargaan ari teu indit aing teh ieu sok deg-degan kana hate teh da masalah tungtung nama antara manawi we jeung cik ari dibere injeum aing teh osok hoream tempo nagihna cigah anu aing mengemis-ngemis ari teu dibere injeum aing teh boga sifat tetegaan kitu ieu tatangga zaman ayeuna mah jeung aing butuh mah arareuweuh nu nulungan hiji-hiji acan baladageun. Yo, hirup mah ditanya jawab, teu ditanya repeh, disapa seuri, teu disapa mah be aja, eudeuh diwawuhan, eudeuh dimusuhan, bodo amat. Wawuh jeung maneh henteu fungsi, teu wawuh jeung maneh ge henteu rugi. Bener teu? Baladageun. Yo, kunci hirup mah eueuh deui. Ulah pusingkeun batur, ulah goreng ka batur, ulah panasan ku rejeki batur. Ke hirup maneh nalangsak, batin nu kasiksa. Bener teu? Baladageun. Nu gableg hutang, teu cara keur butuhna. Pe. Ngadereded dina HP teh. Panggilan tak terjawab. Giliran ditagih dina WA teu dibales, di chat centang 2 teu dideuleu acan. Tapi da urang mah ieu positif we pikiran teh teu negatif. Yes. HP na hirup jeleumana mah modal. Bener teu? Baladageun. Urang teh hayang kawin geus teu kuat, tapi ieu urang umur ngora keneh. Kumaha tah nya ceuk nya? Ye, kawin mah gampang. Ayeuna bisa kawin, isuk bisa kawin. Tapi kawin teh saumur hirupeun. Yes. Matak neangan mah anu tepat, lain anu cepat. Mikir tak kadinya sia teh ontohon. Bener teu? Baladageun. Jauh-jauh meuli seblakna ka London. Padahal mah lolobana di Indonesia. Ari update di sosmed menikah hedon. Ari kana hutang najol amnesia. Lalaki muka calana, awewe muka kutang. Hirup mah sederhana, ame henteu loba hutang. Ame henteu loba hutang. Pamajikan aing ngapoe ngan amek-amekan wae. Mending geus lieur ieu hulu ceuk kudu kumaha? Yeuh, pan awewe mah hobina ge aya 3. Ngemil, ngomel, jeung ngemong. Jeung awewe mah paling benci ka 3 tipe lalaki. Anu naon? Otak kosong, omong kosong, jeung dompet kosong. Matak mah teu buru ngomel, ari sakirana dompet maneh kosong mah. Bener teu? Baladageun. Goreng-goreng na aing, miskin na aing, ingat aing masih kene boga hate, sia ngahina aing, nganyepelekeun aing sangeunana. Ingat roda dunia mah berputar. Ayeuna aing sangsara balangsak, wa isuk pageto mah aing bakal beunghar. Sia ayeuna beunghar, wa isuk pageto mah bakal balangsak. Omat, urah indit bari nyiduh, besi sia engke labuh aya pangabutuh. Baladageun. Yo, aing mah daripada ruang riung teu puguh, loba ngagibah, loba ngagorengkeun batur, mending keneh nyieun video, mending keneh konten. Genah-genah aing bakal jauh tina pi omongan, bakal jauh tinu pirudeteun jeung pidosaeun. Ari kitu mah aing ngonten ngocoblak sorangan ge ieu. Aing mah bahagia asa aya batur, nu penting boga kuota. Bener teu? Baladageun. Laki zaman ayeuna mah pamajikan nyebutkeun menye-menye. Sidik pamajikan zaman ayeuna mah kararuat, kararebat. Coba yeuh pamajikan ayeuna mah dibere gering, minum obat geus leuheung saeutik, tuluy digawe, gegero, nyeuseuh, ngepel, nepikeun ka poho eta rasa nyeri na panyakit. Coba lalaki zaman ayeuna dibere hareeng saeutik oge, minum obat, tuluy ngaringkut. Tulung. Saan kitu teh? Si borokoko. Baladageun. Ulah sok ngagul-ngagul boga dulur beunghar. Keur naon boga dulur beunghar ge? Ari sakirana teu bisa ngahargaan ka dulur nu sangsara mah. Yeuh, angger tempo maneh hajat mah, nu mantuan mah saha?
dulur nu sangsara. Emang nu beunghar daekeun beberes, daekeun gegero. Heeh, moal. Angger we dulur sangsara nu daek gegero jeung beberes mah. Emang ieu dulur sangsara mah moal bisa mantuan secara materi. Tapi kudu inget, dulur anu sangsara mantuan aku tanaga, tapi eta ikhlasna tiada tara. Bener tuh. Para dagu.